Balik ke mana? Kunjung cek dalam situ Cior Gelis ieu ler. Kartisna. Mohon. Pangitan kayaknya mun euy. Mohon siap. Indahnya Gusnya. Panoramana indah euy. Mantapnya. Teh anu lewat-lewat acan euy. Hayang udud euy. Aing mah anu liwat. Oh kan seru aja teh. Pohon lewat hiji acan ieu. Oh awewe deui. Kayak sugan lah, aya nu liwat. Suasana indah, Bung. Tetep Mantap. Cing tuh aya nu liwat tol. Hah? Aya nu liwat tuh, buat pegat. Aduh, indah sekalinya, Bos. Mantap. Alhamdulillah. Jing budak madar ratanya kok. Nara. Ieu budak mana ieu? Tadi non maksud dia. Panggil motor teh nyangkol. Ayo gasna aduh. Ripuh ieu motor. Tadi masalah nyangkol-nyangkolna euy. Ieu teh teu sopan. Nah, naon maksudna aing teh? Apa tuh ieu wilayah saha? Itu apa? Dol, ieu wilayah saha dol? Itu wilayah aing. Lah, Sok. dengekeun turun eta teu sopan turun. Turun Gus. Turun Gus. Turun aja orang. Sok, kumaha ieu? Ayo ngomong ieu budak mana heula? Orang udah dijari ya. Sok lagi kartis di dieu. Masalah ini we. Ji, itu berak kayak naraon lah sampeurkeun. Sok jadi enak kumaha ieu urang geus kieu da motor nyangkol euy. Lah lain ku nyangkolna, kuduna mah klakson kumaha nya? Klakson teh hade aki biru. Mana sok tes ayeuna? Salah, tes salah. ayeuna. Diselah. Oh, Tuh teh hade klakson ge. Ieu mah wareureuk motorna lah. Geus teh hade eta mah. Cinger ku aing cobaan lah, meh teh hade tuh aing mah. Teh hade euy. Ya anu jeung kartisna euy. Yang kartis. Sok jadi ieu tadi kurang liwat di ditu tadi dinya nyangkol dina bes. Disebutna ieu ngagauran. Kumaha ieu ayeuna? Oh heuh si ieu mah tadi ge di basa di kartis di hareup nyangkol gasna. nah nyangkolnya. Keun bae gitu. Heuh tuh kumaha keur nya. Ah, ayeuna mah kartisna goblok. Pan heuh aing. Aing gelah era aing ge. Lah, Tuh tadi ge kitu motor basa di ditu kumaha ayeuna? Anu we sok, amperan. Geus atuh ayeuna mah. hampurannya. Hampurannya, lah. Da Ayo lah. sok ampuran mah. Geus. Bos, hampurannya. Nunggunya. Disugan mah teu pegat karcis, kurang dipegat di dinya. Berarti kurang deh di Buku tadi ge nyangkol tuh da basa di ditu ge. Basa ngatisan ge hampir riweuh nya. Heeh. Hampir tugas ya guys. Geus yuk ayeuna mah lah.